Cin, ari mau ngajaga alam teh, taman saukur simbol, eta teh hartianeun. Atuh pikiran geus sia ngalir Mang Ajo. Urang tadi nama niatun ngabuburit ka dieu teh, kalau kuciuk kieu ngabeuteung. Sok padu merenah wae among mah sekarang ngarasakeun. Wah, eta mah Cin, Mang Ajo mah geus top badak sok maung meureun hirupna. Wah, urang tadina moal niat ngajenguk ka, ngajenguk kitu Mang Ajo. Ih, pan ku aing diburuhan sia teh pan. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Cin, Mang Ajo geus di dieu tuh. Oh, kabar denungan teh mending urusan tanggung jawabna aing hujanan kalah ditinggalkeun geura. Aing niat ngabuburit di dieu teh kakak kepahung Cin di leuweung ieu kahujanan. Heueuh lah, gara-gara nama Mang Ajo atuh da, dara kalah ditanggal gemuk wayah kieu atuh da. Ya teu boga pisan rasaan atuh hujan ngagebret kieu kalah caricing wae. Amang teu gableu rasaan malin urang. Ari aing geus kukucrut perkara ingat Mang Ajo mah ah. Pantita tadi aing gogorowokan yang ngagerowan marane. Aing marane di mana heula ku aing digerowan tita tadi. Digeruan kumari amang orang kitu corowokan amang teh ngadenge. Urang tadi nama niatun ngabuburit ka dieu teh kalau kuciuk kieu ngabeuteung seueul dieu teh. Ya sarua wae kehe da ieu hari puasa pada masing aing geus seueul beuteung mah. Dia mah remuk nepikeun ka belah mana dia? Saya tahu ya tadi anu di heula di kuaman batas kuaman di jalan tadi kan nih. Oh, kabadinya tapi geus beres kabeh. Acan da kaburu hujan atuh mah. Geus kieu. Sok padu merenah wae among mah sekarang ngarasakeun gerak urang kudu ngahod-hod mamang hujanan. Lain kitu ke aing mah nanyakeun teh bisi salah bisi kana batas nu batur ke kana gemuk nu batur. Mang, erek maksakeun balik mah. Ari sia teu boga rasaan hujan saking ngagebret mah pira ku erek balik maksakeun. Geus caricing heula pan sia teh erek ngabuburit ieu teh da beurang keneh lamun teu hujan mah pada hujan we kieu ya jadi siga geus erek tere maghrib. Mun lain bulan puasa mang kabayang ke begitu mah rupan mang bener cai mang tuh. Ya mah ingat teh kan hakaneun we jeung hakaneun berpuasa ge. Atuh mah jadi ibadah puasana itu tuh mah. Apa meureun we si mocin kana hakaneun we geuning hariputna teh kitu. Panjang aing mah ngomong caeutik oge meni hayu. Mang, mah tiris pisan urang mah ieu tuh. Ya tuh aing ge sarua we da aing oge tiris teh boga kulit aing mah teh. Bisi we amang mah teu tiris. Sarua ke da aing ge jalma hirup da aing teh lain manuk anu di leuweung, sarua we aing ge tiris. Mau pindah kabar itu ah, kaceret di mah aing bukit tiris di mah tuh. Yuk, ayo mah tuh. Mau orang ge sarua tiris.
Lamun amang ngenong di dia sok tarakeul amang di saung ieu mah. Makeun naon atuh cin aing mah umur-umur hirup di leuweung di dia ti leutik. Kalau ngerasa keun aing mah. Wah, eta mah cin, mah aja mah geus tok badak tok maung meureun hirupna. Anjir sia ngomong teh kadunungan padu merenah we teh. Pan heueuh mata kitu oge mah aja mah meureun geus kelebareun ka badana. Lain telebar ka badan teh aing mah lebar ka pepelakan we aing mah piraku ayeuna pepelakan aing maju alaeun rek ditinggalkeun bet kitu aing mah. Tapi dah heueuh we sia mah teu mikir ka dieu nya. Jangan nanyakeun aing mah disalahkeun sia mah. Terus ya mah kana naon-naon teh ayo we manjang teh omongkeun teh. Mang, tuh tinggalin meneh jongnya pulau gitu itu pegunungan mang tuh. Sugan urang hungkul cin nempo gunung teh mun andah kitu nya. Ya barudak pikir zaman urang saanapeun maneh ieu mah geus dijaga ku kolot urang ti baheula oge. Amang baheula sekolah mang kalau bangano ieu mang. Urang mah baheula keleuting sok dibabawa nyadap ku aki urang jin ka dieu sok diomongan baheula teh. Dia omongan kumaha re amang? Oh, urang teh disisa ngajaga alam supaya ulah di tarualan, di alaan, sampai endah nepi ka ayeuna. Nah, agi amang boga kekiraan mang, kita ngajaga leuweung ka amang, kan geus aya mau ngatur di leuweung mah. Tah, nu teu waras mah sia cin. Manya mah ngajo disaruakeun jeung maung kudu ngajaga leuweung. Ih, apaan heuh cek kalau teh geus teh mau mah tukang ngajaga leuweung. Ya, cin, ari mau ngajaga alam teh, tamuan saukur simbol, eta teh hartianeun. Ari hartina eta teh kumaha mang? Atuh pikiran geus sia ngalir Mang Ajo. Sia mah pan aing teh apal mata nanyakeun ge teh. Anu kudu ngajaga ngariksa alam mah urang anu gablek otak. Tah, kitu, cin. Berarti mau mamang teka bagian otaknya mang anu kudu cicing hungkul di leuweung teh. Tong borong mau geus age otakan. Goblok sia ka aing. Tapi bener keciko, ieu teh cin kitu teh. Geus goblok lah sarwana. Ya, cin, mana ningali alam endahnya. Tah eta teh kolot baheula mah akibat teu ngaruksak, cin. Heueuh nya mang secara ayeuna nya mangnya alam teh loba nu ngajaga teh mang, tapi loba nu leungit nya mangnya. Pikiran dijagaan. Eta mah wallahu alam cin, eta mah teuing kunaon, teuing raruntuh ka ayeuna teuing kumaha, urang mah teu apal masalah dinya mah cin. Mang urang teh beureunan kudu diajar ngajaga alam teh mang da kaendahan mah kerengke anak inju urangnya. Tapi geuning rada waras eta cin mah pamikiran. Deng, da aing SD ge teu tamat ge. Da sakola aing teh bodo-bodo teuing. Angger sia mah nepikeun ka sakola SD dibabawa. Udah si kowe memang nyangka ka aing teh boloho pisan. Atuh heran urang eta otak maneh rada aya cerdas kitu. Sia mah ka aing teh ket.
Duh, Mang. Geus raat Mang ya balik lah. Naik naon atuh sia ngajak balik, Cin? Oh, naik naon teh di mah tuh kopi gaweun geus di dieu heula. Kurang can boga jeung tajil euy. Atuh masing di mah ge rek ngorehan naon itu bukan naon mana Cin? Ye, atuh aing malam-malam cimpring atuh di imah mah. Banyak yang tajil ku belum cimpring hari sia di mana-mana ge tajil manu amis-amis kolak nu karar itu. Ah, no amis mah teh Mang da urang teh bukan naon di imah Mang. Paling aya ge kolak caruluk menang minum urang. Alhamdulillah sakitu maneh aya keneh hakaneun mah tuh Cin. Apaan bolu gemuk si keneh sake ku aing dibayar di imah. Letak ayeuna sekalian bari balik kayak nyimpang ku aing langsung dibayar. Tuh Cin, ngabuburit ongko menang duit ongko. Sakitu rek dibayar ayeuna Mang. Ari sia teu butuh duit moal ku aing mau dibayar. Ulah kitu Mang, pan urang keur teu boga jeung udud-udud acan tuh Mang ieu teh. Tuh matakna gandeng sia teh kumaha jorek dibayar. Ari butuh mangke we sakalian jeung pamanjer jeung isuk Cin. Duh, kebenaran pisan atuh Mang ari kitu mah, urang ek minjem sakalian keur gaweanan Mang. Tah geuning sia butuh ku duit. Oh, dia paeng ke ka ari mah sia butuh sabar aja duit mah aya di imah. Kadenge Cin Mang Ajo meni balaga. Lain balaga kehead pan aing tas ngajual domba. Lah, na domba nu mana Mang nong dijual? Pan anu kamari di cukuran ku maneh Cin. Beneran mahal Mang meni teh ibur-ibur. Biasa ari gabuk duiteun mawi ngarerepe. Cin kasoro Cin Mang Ajo mah. Lain kitu kehead pan aya aing bebeja geus dipajarkeun aing agung kete kumaraneh. Yap kehead rek balik mah mung pengraat mung pengleutik yap. Nan. parah bener mah so kalau kita ngemuk atuh da. Oh, urang tadina moal niat ngagemuk kakak. Ngagemuk gitu Mang Ajo. Ih, man ku aing di buruhan sia teh pan.
menang beren kayak jeung tajil-tajil we mah. Wah, tapi orang ku kucrut kieu ya tuh, kiri. Oh, wayahna we da sarua urang oge ku kucrut. Ganeng. Yo, wah pasti kieu meureunan. Oh, jeung si Mocin ari lu hayang balik da budak pisan. Hujan keneh dulu. Para aing hot kiri lah. Bagus, kenapa lah. Yang balik.